G. This
pating kareti di dunia pating polisi kumar di alam lahir. Dari muji syukur kanu aku kesapna alhamdulillah. Dari muji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah. Raja doa raja muna maring Allah dina di anu dina rasa masa dina iman dina Islam aya nyebat asmana pangeran Allahu Akbar dan sabisa-bisa saja memenuhi prosesi pengaluan benar berada di Pabrik 88 Studio Foto Movie. Salim, dokumentasikan. salim. Dua pandangan, tahan. Sekali lagi. Ya. Ke Bapak, tahan. Satu, dua. Ya. Sebelah sini enggak. Tahan. Sekali lagi. Ya. Hanya mundur. Kedap. Bapak maju. Bareng aja ke sini dulu. Bapak ke sini. Oke, tahan dulu. Satu, dua. Tahan. Ya, bergeser. Bergeser sebelah sana. Ya. Salim. Ya. Satu, dua. Nanakan hiji lemur anu sugih bukti gemah ripalo Cinawi aman satu sakerta lan raharja Sinawi lemarantos jaga tradisi atau sok goyakeun prosesi upacara dan sungkem bapak calon panganten. Oh, tadinya kenapa? Biasa maulidikeun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam.
dari persembahan anu bari sabada disarakeun kepada ka calon pengantin. Nangis sudah. Kep dipotong. Anu Gus Abdi salami mudah-mudahan Abdi sing rasa rumah tangga terus ma janten susah ku Abdi didangkeun mudah-mudahan ma sehat ma salap doakeun Abdi banyak. Ali enak ka Ibu ma Abdi na paratos jeung putra amma tong dianggap sasaha tong ngakeun antara teh ku nuhun ma janten keluarga Abdi. Mudah-mudahan Allah nang tayangan kamu, mudah-mudahan Abdi sebagai diri keluarga anu bahagia dunia sareng akhirat. Hapunten emak parantos bapak hapunten eka bapak parantos janten bapak anu nyusahkeun ti awi ali tugana digahkeun teh teu cara balas budi ka bapak. Hapunten eka bapak doakeun abdi jeung bapak. Hapunten mina Usgar Gusti ngarepotkeun ka Bapak paratos daya anu tiasa janten wagabaspun Bapak. Hapunten minanya anu parantos ngarepotkeun ka sadaya. Mudah-mudahan mina keluarga anu awet, keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Tasa gaduh turunan anu soleh sareng salah amin doakeun minanya. Amin ya rabbal alamin. Dipeluk. Nah, binapa Pegang tangan Abdi pergojan putra bapak nama mungkin dengan sareng ngojang nanti bapak tong nisasa abdi teh pertos tegaduh bapak mung bapak jeung bapak bisa eta bapak dan dia bapak adi parantos ayeuna janten adi ayeuna neng parantos janten bojo abdi. Aturkeun kasadaya imam nyukonan parinten ngalaksanakeun anu parantos disilukeun ku abahna palinten kapungkurnya ya gitu kan. Kapungkur mah urang canukur aya cu, urang Selawi aya bagel, kapungkur katun cari deuh aya